kayak mah opa, lain kanu si Nyai. Pugu mah penasaran karena omongan maneh opa. Oh, pasti mah Nyai hayang nyaho rahasia si Nyai jeung si Akangnya. Opa, bener eta, si Nyai jeung si Ono sok pasea bae. Betul mah Nyai, malahan mah Nyai. Naon, Pak? Malahan mah Nyai, si Nyai mah mung ditotol acan ku si Akang. Lu bener opa? Ih, bener mah Nyai. Mah Nyai, pan opa mah babaturan si Nyai. Jadi rahasia si Nyai apa mah nyaho. Opa, naon mah Nyai? Marek minta tulung ka opa. Minta tulung naon mah Nyai? Emak panyokotkeun cai putih heula segelas be opa. Cai putih? Jeung naon mah Nyai? Geus lu bawa omong geus cokotkeun ka ditu. Heuh atuh mah Nyai. Ya menyai. Apa? Coba mah pangbalikan obat ya, Radit. Emang menyai muriang gitu. Masih ka ditu lah. Mana siapa? Ih, menyai, warungna tutup. Iya duitna. Lah, jeung maneh? Menyai geura ineum atuh caina. Ipan jadi koneng caina menyai. Geus lu bananya. Pokona ieu ke bikin ka si Nyai nya. Ya. Bikin ka si Nyai. Oke ge, pokona bak dibere ku emak. Geus ka ditu. Mudah-mudahan caina diinum ku si Nyai supaya daekeun ka si Ono. Aing mah ku hayang gara boga incu. Caina naon sih ieu? Singit amat teh. Singit biasa. Penasaran aing. Cobalah diasan ulan. Ngeunah tapi nak. Nyai, ada kiraon kan usul apa? Atuh ulin be Akang jadi imah bae karesel. Itu sopa hanya Nyai. Heuh. Balik deui lah. Akang, Siara ke mana Kak? aing ngarek ulin ka imah sia. Kebeneran Neng Eka kepanggil sia di dieu. Sia rek ka mana, Opa? Aing arek ka masih sia. Sia rek ka imah aing, Opa. Arek naon? Aing arek bikin ieu yeuh. Ai eta naon si Opa? Teu nyaho teh mah sia kita dibikin ka sia. Coba aing nempa. Minuman naon sih yo, Opa? Sengit amat. Ngeunah amat heh. Coba ge aing hayang. Enggeus, aing ge hayang. Coba aing hayang deui. Si Akang kunaon balik? Kak Ono ka mananya? Ono. Akang. Akang. Aya naonnya si Nyai kan usul apa? Kak Ono. Akang. Kak Ono. Apa? Nyai. Aya naon? Iya Ono. Iluyu jeung opa. Jeung Nyai bae. Aya naon si Opa jeung si Nyai? Ono.